Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'amil lati la tuhsa. والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarram wal muhtaram alimil ulama, para kiai ajengan, asatizah, qari-qari'ah, pimpinan pesantren, majelis taklim, madrasah anu aya di lingkungan Kampung Sindang Barang Daras, Desa Pasir Eurih, Taman Sari, wabil khusus keluarga besar Masjid Sindang Raya PDKM kali jajaran kepengurusan. Doakan mudah-mudahan para ustadz, para kiai setempat ku Allah dipaparinan panjang umur. Amin. Aparatur pemerintahan setempat, Bapak Kades atanapi nu ngawakilan, Pak Kadus, para RW, para RT, Babinsa, Kamtibmas anu ngajaga keamanan pertahanan negara ieu mudah-mudahan dipaparinan kegiatan kesehatan. Amin. Para sepuh bini sepuh nu tatiasa disebatan hiji-hiji, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi Ikatan Remaja Masjid, tidak lupa adik-adik, putra-putri, kakak-kakak, juga kakek-kakek, nona-nona nu sehat wal afiat, oge nini-nini nu sehat wal afiat. Aladir sadayana hadir. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Malam ayeuna urang tiasa calik sasarengan kempel di halaman Masjid Sindang Raya dina acara peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu wasilah pangaosan iman urang langkung meningkat, amal urang jadi maslahat, sangkan salamet dunia akhirat. Nah, didoakan iman sing meningkat, sabab nu ngaran-ngaran iman kadang yazid kadang yankus. Iman itu kadang naik kadang turun, seueur naikna seueur turunna. Urang imanna beda jeung malaikat, urang mah kadang taat kadang maksiat. Ari malaikat mah taat wae tara pernah maksiat. Malaikat mah bener salilana bener, moal salah malaikat ngaranna. Matak bu lamun di rumah tangga aya salaki bener wae eta kudu curiga, buah-buah malaikat eta. Dan sok bener wae masaha malaikat tara maksiat, la ya'sunallah. Ngan aya makhluk Allah nu tara pernah bener, ngan salah jeung salah, sesat dan menyesatkan, naon ngaranna? Iblis jeung bala tentarana setan. Matak lamun aya manusia tunggul dirarut catang dirumpak, pagawean tukang mabok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, sering maksiat tara pernah taat, tinggal pancakaki ka pinaon ka iblis. Tapi urang manusia
kadang naik kadang turun, kadang taat kadang maksiat. Mudah-mudahan ku sering nangawas tolabul ilmi, sumping ka majelis zikir, silaturahmi di tempat ieu, iman orang sing meningkat. Amin. Mudah-mudahan anu nuju teu damang sing disehatkeun ku Allah, anu aya masalah sing aya solusina. Bapak Ibu yang hadir punya masalah atau tidak? Punya atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Oh, gening Pak Haji itu ibu-ibu bermasalah ya. Rupa-rupa tina kijab nama masalah deh. Mudah-mudahan aya masalah sing aya solusi jalan keluarna. Sasarengan layung ngadoa, Allahumma mangga. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Lamun aya masalah ulah nyang hareupeun teuing kana kamampuan diri ari ikhtiar mah kudu. Sabab lain orang anu hebat tapi Allah nu maha kuat, lain orang nu boga ilmu tapi Allah nu nurunkeun pemahaman ka urang sadayana. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana sasarengan ilahana yassir lana umurana. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Boleh bilang kami sama-sama ya. Buka hati, buka hati untuk membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing digampilkeun urusan urang. Hoyong urusan urang gampil, suhunkeun ka Allah. Hoyong dibimbing ku Allah. Allah teh nurunkeun bimbingan, Allah teh nurunkeun petunjuk supaya hirup urang gampil jeung salamat mana aya dina Quran. Bacalah, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Pertanyaannya, cinta nggak dengan Quran? Cinta. Cinta karena Quran? Cinta. Cinta mana jeung kana HP? Bingung gitu. Nandek nyebut cinta HP doraka aja. Kieu we ganti pertanyaan. Sapoe sapoting loba ningali Quran apa HP? Jadi cinta naon? HP. Ustad aya cintana mah kana Quran ngan panon loba ningali HP. Tapi aya budak nu protes, Ustad pan ayeuna mah maca Quran ge bisa dina bisa nggak baca Quran dina HP? Ayeuna urang diajar di sekolah pakai HP bisa? Ibu balanja di HP bisa nggak? Makanya yang namanya dunia Pak Haji sekarang berkembang. Lamun baheula nu ngaranna dunia harta tahta wanita, ayeuna mah dunia teh harta tahta wanita HP jeung kuota.
Keur ibu-ibu nambahan deui harta tahta wanita HP kuota Lazada jeung Tokopedia. Jadi ngeresep belanja. Online shop. Tapi kan HP juga bermanfaat ya. Belanja dari HP bisa nggak? Bisa. Transfer uang dari HP bisa nggak? Bisa. Ustadz kadieu make naon? Pakai mobil. Kira Ustadz pakai HP. Ustadz pakai mobil ngan di WA na gunawan. HP. Tapi bijaklah, di sini banyak manfaat, tapi madorot nage pabalatak. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah, ayeuna urang kempel teh dina acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring ka papancenan tugas kangge ngadugikeun tausiah ceramah agama terkait peristiwa Isra Mi'raj. Ngan teu nyalira disebat nage dawai, ai dawai teh dakwah dan wayang. Boleh nggak ada wayang goleknya? Boleh. Resep karena seni, kan ada istilah ya, dengan ilmu hidup mudah, dengan agama terarah, dengan seni indah, dengan cinta bergairah. Tapi sabalikna, tanpa ilmu hidup terdampar, tanpa agama kesasar, tanpa seni kasar, tanpa cinta gemetar. Jadi pakai seni supaya indah. Eta ibu-ibu make tiung kunaon dibulat-bulit kana beuheung eta. Ngarah nyeni, ngarah indah. Da adi ngarah pageuh mah talian kurapia. Dengan mau nyeni badan dia nya. Aya seni napa nanaon ge. Ustad make kopiah aya teh senina ieu. Iya. Aya. Keur ceramah mah sambutan pada KM teh kopiahna teh lempeng kieu. Tapi keur salat kopiah ulah lempeng kieu sabab tarang anggota sujud bisi kahalangan. Keur salat mah taekeun saeutik. Nah, supaya anggota sujud ayeuna nempel kana pangsujudan. Tapi keur sambutan kahareupeun saeutik. Keur salat taekeun saeutik. Aya nu nanya, "Ustaz geuning eta di pangajian sok aya nu make kopiah ngalalap ka handap." Tak eta teh cirina tundung. Lamun aya nu kopiahna dengdek hareudang. Leuwih dengdek loba masalah jeung loba hutang. Lamun dengdekna simetris gapleh jeung selot. Alah, ada ya. Bapak sareng ibu dimuliakan ku Allah, tasieum kuring ka dieu, ieu seni wayang golek teh kapungkur saurna dijadikeun media, lain ukur keur hiburan, tapi wayang mah kumaha dalangna diantawisna biasa janten cara keur nyebarkeun ajaran Islam. Tepuk tangan dulu dong buat Mang Cepot dan kawan-kawannya. Yang si Cepot apa ka dieu gitu? Aya tadi mas sareng jeung abdi. Mang Cepot? Kang. Mang Cepot. Aya Kang ka mana ieu teh? Kang. Pareu Gimana? Kemana Mang Cepot? Anu wireless pareu. Kang? Tah, iya gini. Aya Kang. Nuju naon ya Kang? Nuju ngobrol sareng Bapak Haji Epen Fauzan abdi teh. Oh, baru ngobrol jeung Pak Haji. Nya, Ngobrol naon? ngobrol politik abdi teh. Aduh. Aduh, sugan teh keur ngobrolkeun sepatu bisnis jangan. Bari sedang melihat ikan di dalam kolam saya itu Fauzan. Keur ngalian lauk cenah. Kakali Kang ah, kaluhur ah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada suara guluduk, caranya tak sama menggoda. Menggoda apa tuh? Bapak Haji Epen anu sayang, darah lincah. Ya salam. Embrak serayana keprok. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk
duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, caranya kasar menggoda darah lincah. Singkat padat jelas. Saking ku bunga meureun nepi ka ngajlang kieu ka panggung. Semangat teuing sakan teh. Aduh. Naikin lagi Pak Ustaz. Halo guys, Halo. Dararamang guys, Alhamdulillah. Dararamang Besti. Mau jeung Besti Oke, sekedap. Ari Akang orang Islam, Orang Bandung, agama Muslim abdi mah. oh agama Muslim berarti Islam. Islam. Lamun Akang beragama Islam, nu ngaranna orang Islam mah kalau bertemu dengan sesama Muslim, ulah waka halo guys, komo besti. Assalamualaikum heula atuh. Salam dulu dong. Pan sekarang mah cepot gawe dong Pak Ustaz. Oh cepot gaul mah harus guys, besti gitu. cepot nilai. Sawat itu loh. Lain bahasana teu ngarti jangan. Oke. Bisi aya nu teu ngartieun, kalau Ya. ada yang nggak ngerti nih. Guys, sowat, besti, sowatnya naon teh Kang? Sawat teh entok, beheungna panjang, anu bodas, sok nyosor, eta sawat. Soang eta makan. Eta mah soang, lain sowat. Ai sawang mah atuh biwir dijahit, rarengat dioperasi sawang. Swing eta mah. Oh, swing. Swing mah alat musik anu ditiup. Suling eta makan. Eta mah suling. Ai suling mah budak disuling di karungan, main tatapusan disuling. Diculik. Suling mah nu baruleut geuning Pak Ustad di kecapan, di saosan. Beki jauh. Cilok, eta mah cilok. Cilok mah ngadara gelak dina panon, hudang sare hejo, eta teh cilok. Cilok sama siapa? Salam dulu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum teh. Orang Islam mah hebat. Baru bertemu sudah menyebarkan keselamatan. Dirinya harus aman kedatangannya dari lisan dan tangannya. So Kang, assalam dulu dong. Salam dulu. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi calana cakep. Naon? Cakep di mana? Di samping teu make calana. Atau gubal gabel meureunna. Ini mah pantun Pak Ustad. Nanti teh semuanya teh bilang cakep. Mau pantun. Gitu. Coba tolong bilang cakep, cepot mau pantun dulu katanya. Boleh Kang, sok. Di samping tadi salena. Di samping tadi calana. Cakep. Tak kuping tapi kirang kompak. Cakep. Akang paham teu pantun? Paham. Masa pantun di samping teu di calana, ka kuping teu kompak. Ari pantun ujungnya harus sama. Bersama. Di samping teu di calana, berarti ing jeung a. Mun arek ka kuping tapi teu sadayana. Oh. Jadi lamun ujungna rek a we gitu ta. Lamun misalnya u we. Nah, ngerti ya nama. Lamun misalnya o we. Cocok. Lamun misalnya hunggul we. Mah aja. Akang sehat atau sehat itu? Alhamdulillah ibar pangestu. Pak Ustad umah damang. Alhamdulillah dong. Umah. Jamang. Jamang. Umah.
Aduh. Alhamdulillah orang ayeuna aya di Masjid Sindang Raya. Di Sindang Raya, di Masjid Sindang Raya. Sim kuring Ustadz Ramdan di sarangan ku Mang Cepot, insyaallah bade ngadugikeun tausiah. Mana Mang Cepot? Ya. Ieu mah lain Mang Cepot Pak Ustad. Aldebaran. Arya Saloka. Yang disebut artis. Menya ayar Saloka Aldebaran beungeut na beureum. Pan ieu mah Arya Salokana geus kaduruk ieu. Aldebaran eta baheula aya sinetron Ikatan Cinta, ayeuna ge diulang deui mun teu salah mah. Mana? Ustad apa laguna? Kumaha? Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu ku terpaku. Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Sindang barangku cinta. Sindang Raya, Sindang Raya, Sindang Raya. Sindang Raya. Sindang barang mah di Cianjur di situ. Jauh teuing kada. Sindang Raya ku cinta maksudnya. Sindang barang betul? Oh, ternyata Sindang barang teh seueur berarti. Dia di Cianjur mah Sindang Raya gitu mah. Ini kampungnya Sindang Barang, masjidnya masjid Sindang Raya. Masjidnya Sindang Raya. Ini kan kita nih ada di kampung Sindang Barang, di Masjid Sindang Raya dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Jabot, Bapak dan Ibu, ini peringatan Isra Mi'raj ini jadi ujian keimanan bagi kita. Ari iman teh yakin, percaya. Barudak, percaya teu ayana Isra Mi'raj? Bu, yakin gak nih Isra Mi'raj ini ada? Pernah ningali? Nah, bisa yakin? Yakin teu ayana surga? Pernah asup ke surga? Pernah ningali surga? Nah, geuning bisa yakin? Aya nu protes mah Japot. Nah, orang bisa yakin karena surga, yakin aya poe akhir, yakin aya neraka, yakin aya makhluk gaib, termasuk yakin ayana peristiwa Isra Mi'raj. Padahal orang teu ningali baroraah urang nu jauh zamana jeung Nabi, nu sajaman jeung Nabi oge teu ningali. Sabab Nabi diisrokeun di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan ay lailan teh dina waktu malam. Jadi teu aya nu ningali, diuji sadayana. Nah, Mang Jebot, Mohon. jalmi iman teh teu kudu ningali wae. Contoh ieu ya, jalmi iman percaya teu kudu ningali wae. Bu, di Sentul, di mana cenah? Di Sentul aya hujan. Urang cicingna di Sindang Barang. Kumaha carana urang bisa percaya di Sentul aya hujan? Hiji, urang mangkat ke Sentul heula ka ditu. Begitu nyampe di Sentul hujan bener badak. Cek urang teh, oh bener di Sentul teh hujan. Urang bisa percaya di Sentul hujan sabab geus ka Sentul bari ningali turuna hujan. Tapi Majapahit bisa nu kadua. Urang bisa percaya di Sentul aya hujan teu kudu ka Sentul. Ternyata aya babaturan di ditu di Sentul keur motokeun hujan. Terus di WA-keun ka urang, Kang tong ka dieu di dieu mah keur hujan. Percaya moal di ditu aya hujan? Percaya. Ka Sentul urangna ka ditu. Nah, urang bisa percaya sabab aya nu ngabejaan. Jelemana jujur terpercaya. Kade tong ka dieu mun rek ka dieu mau jas hujan da di dieu keur
hujan. Urang bisa percaya disentul hujan, henteu kasentul ngan aya WA bari dipotokeun, da ieu mah usum dipoto geuning nya. Laras. Hujan wae dipoto, rek dahar wae dipoto, ngaji wae ngaji Dipotong. di paroto heula teh tadi eta. Dipoto. Rajaban. Barudak pamuda tarek Jumatan ngajabot nyen foto, nyen status Jumatan dulu biar ganteng. Aya deui nyen status Pak Haji. Jangan ganggu, aku sedang di rokaat kedua. Berarti tiap ganti rokaat ganti status. Laras ayeuna mah zaman statusnya Pak Ustaz. Zaman status. Mangginaon teh di statuskeun wae ayeuna mah. Gitu. Manggi teh foto ge di statuskeun ayeuna Pak Ustaz. Video. Di video. Gas, aya teh foto guys. Manggi sesuatu teh jadi reporter ayeuna mah gitu. Tapi nu rata-rata di seueurna dipoto ibu-ibu. Dalamun bapak-bapak dipoto, tadi we di Bumi Siburing jeung Pak Haji rada karaku dipoto teh. Bapak-bapak lamun ngajalajar dipoto geura. Pas siap dipoto. 1 2 3. Kan 3 aya tuh Pak. 1 2 3. Paling banter jempol. Tapi awewe dipoto nyangeyeng. Loba gaya. 1 2 3. Cih. Ganti gaya sarangnya. Ngan ayeuna mah babinsa Kamtibmas keur usung pemilu kikil ante tah hiji 2 3 teh rada teu meunang. Matak ayeuna mah lamun dipoto lamun lalaki mah kieu gagah. Lamun awewe dipoto gayana lope. 1 2 3. Lagi dong. Baru-baru. Tapi nu gaya kieu mah tah gaya kieu tah. Budak SMA. Ibu-ibu lamun dipoto gayana sarua nyangigir bari tahan napas. Biar kelihatan langsing gitu. Jadi orang percaya disentul aya hujan teu kudu kasentul ka ditu. Aya beja tina WA di dieu teh hujan. Bu, ieu Isra Mi'raj teh ulah-ulah orang, jangankan kita nih yang jauh zamannya dengan Nabi, yang sejaman dengan Nabi saja nggak ada yang lihat. Makanya semuanya diuji. Tapi kata Abu Bakar, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau itu keluar dari lisan Nabi Muhammad, saya percaya. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad Al-Amin, orangnya jujur terpercaya. Nabi Muhammad menyampaikan Quran. Di dalam Quran dijelaskan ayat surga, ayat neraka, ayat akhirat, ayat sirat. Kita percaya. Kenapa? Sekalipun kita nggak pernah lihat, tapi informasinya keluar dari lisan orang terpercaya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu, jadi macam jelema percaya teh teu kudu ningali wae. Ibu bapak barudak percaya teh hitut teh aya. Percaya hitut aya. Emang pernah ningali hitut? Nah, bisa apal hitut teh aya? Bau bener. Selain bau naon Kang? Selain bau, ay soraan biasa. Nah jadi majabat orang percaya itu nggak usah lihat ada informasi saja atau ada tandanya kita bisa percaya. Nah terkait Isra Mi'raj sing yakin ia peristiwa teh aya Kangjeng Nabi teh diisrakeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Teras dimi'rajkeun kenging parentah salat. Ngan aya pertanyaan deui. Sebelum Rasul dimi'rajkan dapat perintah salat, kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa-nya sudah ada? Rasul diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya masjid natos aya. Rasul dimi'rajkeun keur waktu mi'raj kenging parentah salat. Gening memeh menang parentah salat teh masjidna mah geus aya. Artinya sebelum perintah salat 5 waktu ini turun, masjidnya sudah ada, perintah salat ini sudah ada semenjak dulu. Aya doa ti Nabi Ibrahim sasarangan yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Hijikeun. Manya aya doa hijikeun ya. Budak di dieu mah mun di dieu teh sok nitah deui. Iya ayat Quran. Doa dari siapa Mas Jabat? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan doa pada Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati wa min dzurriyyati, jadikan aku dan anak keturunanku yang mendirikan salat. Artinya Nabi Ibrahim salat.
keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semuanya pun sholat. Kayak puasa nih, barudak Ramadan puasa mau ke? Mau puasa, mau siap? Apakah puasa hanya untuk kita umat Nabi Muhammad? Enggak. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat dulu pun diperintahkan puasa. Majepat puasa itu kamari ta Ramadan. Puasa alhamdulillah. Ramadan ayeuna siap puasa siap. Siap puasa. Alhamdulillah. Ngan abdi teh bade naros. Lamun misalnya puasa terus syirik eta teh batal henteu puasana. Keur puasa ceurik. Nya. Ceurik kaluar Cipanon teu ngabatalkeun puasa. Alhamdulillah, berarti abdi teu kudu ngodoan. Emang kunaon? Soalnya puasa tahun kamari abdi teh pausa beurang-beurang keur puasa ceurik ngadahar seblak lada teuing abdi teh pausa. Level 5 ladanya oge sudah. Jeung minaraka lada bisa lu. Berarti lain ceurik na atas seblak nu asupna. Elek ku budak tinggali budak mah siap puasa. Berarti mang siapat godin enggak puasa jangan diikutin. Batur sahur milu sahur. Batur buka milu buka. Ipeting batur taraweh manehna kalah kagaple. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, ibarang batur puasa, tukang kendang markosa domba. Harita bahasa diintip ku abdi harita cek saha nu ngendang perkosa domba. pan abdi harita teh ngintip Pak Ustaz. Di mana akang? Di kandang domba harita Keur naon? tukang kendang keur kieu bari nangtung aya domba hareupeun si dombana teh jual mundur we ka tukang kapaksa we eta mah dilelempong ku tukang kendang Pak Ustaz. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lanjut lanjut teraskan. Jadi Mang Jabot ya saking pentingna sholat bukan hanya kita nih umat Nabi Muhammad, umat dulu pun diperintahkan sholat. Bahkan sehari semalam 15 kali kita dipanggil sholat. Dalam kalimat azan ada 10 kali, dalam qomat ayat sekali kita ku panggilan hayya alas sholat. Kumaha Mang Jabot adan hayya alas sholat kumaha Mang Jabot ada hayya 'ala shalah. artina hayu urang sholat. Sabaraha kali dipanggil hayya 'ala shalah? 10 kali aya dina azan, 5 kali aya dina qomat. Setelah kita dipanggil hayu urang sholat, kita dipanggil untuk jadi pemenang ku panggilan hayya 'alal falah. Sok hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jangan gojek. Eta lakna tong make tasdid. Tuh make tasdid. Jadi ulah hayya 'alal falah. Dua gitu. Oh, kumaha Hayya 'alal falah.
lamun falah artinya kemenangan. Jadi mari kita gapai kemenangan. Tapi lamun mangsebot make tasdid hayya alal falah, ai falah mah lain kemenangan. Ai falah mah petani nusok macul. Jadi lamun nu adan make tasdid hayya alal falah lain hayu menggapai kemenangan tapi hayu orang maracul. Pan abdi mah pausan musholana teh deukeut sawah harita teh. Jadi datang adan teh kala-kala leuwih ke tol macul. Eta kadang-kadang kan gitu Kang. Nya. Ai salatna loba godaan. Godaan ku pagawean. Esena jadi patani unggal poe kadang lali. Komomun keur waktu tandur salat sok diundur. Eta salat sok diundur-undur. Esena jadi pejabat unggal poe ngurus rakyat. Komomun keur waktu rapat eta kadang telat kana. Eta kadang telat kana. Hesena jadi awewe unggal poe capek gawe. Omomon keur waktu syare salakina hayang baso. Kacau. Bicilakaeun. Bahaya kan kata Mas. Lain kadinya laguna. Baso Bogor. Yung hayang baso. Esena jadi awewe unggal poe capek gawe. Komomun keur waktu sare kana salat sok talangke salat nadi engke. Lain hayang baso kadang. Esena jadi awewe. Emang jadi awewe hese? Banyak nggak pekerjaannya jadi perempuan? Oh banyak. Pak Haji, istri saya kerjanya kebetulan di BNI. Di bank Pak Haji. Bukan. Naon? BNI itu bagian nunggu imah. Ngan ayeuna nama pamajikan teh pindah gawena ka BJB. Naon BJB? Bagian jaga budak. Tapi walaupun ibu-ibu nih kerja di BNI BJB, kerjanya di rumah aja, kerjaannya banyak. Saya suami kalau libur nggak kemana-mana, dari dapur ke depan rumah, laki-laki suami itu kalau jalan-jalan aja tuh, sekali lengkah sekali nita ke pamajikan, ngalengkah seetik mah kopi, ngalengkah deh casan kolor tiap lengkah tiap nita. Bapak-bapak biasana, ibu-ibu sekali lengkah pagawean dikerjakan, ngalengkah seetik nupa balata diberesan, ngalengkah seetik anu bala disaban, ngalengkah saeutik anu base di lapan calana budak dihandap hoream dongkok pan suku nona itu aya teh mawa calana kitu teh leungeun suku gerak matak jabang jabat bener tadi teh. Esena jadi awewe unggal poe capek gawe. komomun keur waktu sare kacapean ku gawe karena salat sok talangke salat nadi engke. Mudah-mudahan we ku Isra Miraj ieu salat urang makin awal waktu. Ya, ulah di engke. Tapi simpuring yakin Pak Hajinya barudak di dieu saroleh ya jeung salehah ya. Biasana lamun aya pangajian nu panghareupna teh pamuda 70 tahun ya. Tapi iya remaja anak kompak, anak-anak anak kompak, alhamdulillah. Nih boleh jadi yang masuk ke masjid ini atau ke musola kita yang duluan masuk tuh anak-anak. Yang biasanya memeh adan, budak teh memeh maghrib sok nadom. Nggak tahu di kita masih ada nggak nadom tuh? Eling, eling. Apa lenjang? Muslimin muslimat, hayo orang ahli masjid berjamaah maghrib estu kawajiban urang kangge bibekelen di mana? Di akhirat. Eling umat to eling
jeung teh eling-eling. ai taraka masjid tong nurutan yung umat teh eling-eling Saha abdi tara ka masjid, osok ke masjid rajin abdi mah ka masjidna oge. salat Ngecas HP. Don wifi-an. tingali barudak ieu nadom ya apaleun eling-eling umat muslimin muslimat lain umat teh eling-eling Nya ayeuna mah Pak Ustad loba pisan umat teh nu geus dibejaan tapi na teh teu eling-eling wae. Loba. oh aya umat nu geus dielingan teh eling wae aya di ceramahan teh sadar wae aya Nu mata ku abdi mah digentos lirikna teh disindiran. Jadi kieu Pak Ustad, eling-eling umat, umat teu eling-eling, titah berjamaah kala cicing imah, titah maca Quran kala kaweaan, titah pengajian alakah YouTubean. Eling umat, umat teu eling-eling, titah ka majelis talim kalakah main game, rajena Jumatan kalakah nundutan, oti berngadalil manena ngadahdir. sekali Jumatan kalah nyieun pulau Nundutan. tapi laras ya tak godaan ya tanya cek mang cepot eling-eling umat umat loba nu teu Eling. eling tita berjamaah kalah ngising di imah Wah, cici lain ngisi, aing ngisi mah modal, aing ngisi mah ngawelu. cicing Cicing. kita berjamaah kalah cicing di imah. Kita tahu berjamaah itu 27 keutamaannya, kalau sendiri itu satu. Berdoa berjamaah lebih terpeluang untuk diijabah daripada sendirian. Tapi kenapa salat malah pilih sendirian? Kita maca Quran kalah kahweaan, maca Quran karek sahalaman panon geus asa tunduh tapi maca WA teu eureun-eureun. Kita ka majelis taklim budak kalah main game. Kita majelis taklim ngaji ku inuna kalah main game online. Main FF bocil. Kalau kamu main FF burik Pak Ustaz. Burik. Eta mah cepot apal? Apa Pak Ustaz? Oh apa? Nya siga modelkeun PUBG nu karitu geuning. Mobil ganjen nu siga Mobile karitu. Legend. Mobile Legend. Nya kan lamun nyarios mengenai HP Pak Ustaz. Godaan apa teh kan? Godaan. Abdi mah aya informasi penting mengenai HP khususna kanggo ibu-ibu nu aya di dieu. Kumaha tah? Kade nya ibu mun bisa mah nyimpen HP teh ulah dina saku dada ulah di dieu. Nah hanya pen HP ulah nasu dada radiasi. Lain radiasi hese sinyal di dieu mah. Gede yang sinyal. Sabab daerah pegunungan di dieu teh Pak Ustaz. Cici baru dah segan ngarti wae. Kayak. Lamun hayang alus sinyal nyimpen HP di mana? Lamun hayang alus nyimpen HP-na dina saku celana lalaki. Gede sinyalna. 4G di dieu mah. Gening 4G. Sabab di dieu teh aya tower leutik Pak Ustaz. Aya antena urang aja jangan ya. Kang. Teraskeun lah. Lanjut. Sampai mana tadi? Tower. Main tower.
Kita dipanggil 15 kali tuh, hayya 'alas shalah, yuk salat, hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan. Jarak kemenangan dengan sholat sangat dekat sekali. Nggak bisa orang dikatakan menang kalau tidak mendirikan sholat. Sebab orang yang menang itu adalah orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa mereka mendapatkan kemenangan. Siapa yang bertakwa? Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Jadi orang menang itu tidak akan pernah meninggalkan salat. Disebut menang kalau dia tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh apapun, yuk menghadap kepada Allah Majapahit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini mudah-mudahan dengan Rajaban ini salat kita makin rajin. Amin. Rajin awal waktunya, rajin berjamaahnya, dan tambah khusyuk di dalam salatnya. Mau salatnya lebih rajin? Mau lebih awal waktu dan berjamaah? Mau. Baca doanya, Allahumma tummana wa biyassana wa kudduna. Geula Pak Ustaz. Ieu teh doa teh asyawauhna. Eta doa tong dibaca. Tumana tumankeun, wa biasana biasa, kedua kuduna, dasa kuduna atuh da urang teh butuh ku Allah. Islam tidak melarang kita bekerja, silakan bekerja. Dalam Quran surah Al-Jum'ah, surah apa? Al-Jum'ah, lihat ayat 9 dan 10. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kalau dipanggil, diseru untuk mendirikan sholat, tinggalkan jual beli, segera menghadap kepada Allah. Kita butuh Allah, dunia kecil. Tapi apabila sholat itu telah selesai ditunaikan, fantasyiru fil ard, Islam memerintahkan kita agar bertebaran di bumi. Lamun geus beres sholat besok we gawe deui. Di mana gawena? Fantasyiru, menyebar. Nu jadi pedagang teraskeun dagangna, nu tani teraskeun tanina. Yang jadi karyawan lanjutin pekerjaannya. Imam Cepat kerjanya apa? Gawe. Saya Pak Ustaz. Iya. Kerjanya selain di seni, alhamdulillah jual beli saya itu Pak Ustaz. Oh, Bang Cepat gawena jual beli. Ya. Dagang? Bukan dagang, jual beli, jual TV, beli beas, jual kulkas, beli degeuna. Eta mah jualan barang di imah. Malahan harita mah abdi kungsi dagang asongan dina jero beus. Oh, Mang Cepot pernah dagang asongan di jero beus. Beuring gigi beberapa bulan pengalaman. Nepi ka pernah diusir abdi ku konektur beus nyeri hate, padahal jualan teh halal sarua jeung batur tapi diusir Pak Ustaz abdi teh. Akang dagang di jero beus nepi ka diusir. Diusir. Emang dagang naon di jero beus? Dagang taraje abdi teh di jero beus teh Pak Ustaz. Diusir. Untung terima harga. Ari akang dagang taraje di jero beus kumaha ngasupkeunana? Si awina teh ngarogokan kana sira supir ieu. Ari dagang, ai usaha ulah nyilakakeun batur. Yang jadi pedagang teraskeun dagangna. Yang buka usaha sendiri lanjutkan. Islam tidak melarang usaha, justru Islam mengajarkan kita untuk bekerja, berusaha, kreatif, inovatif, mengisi bumi ini dengan penuh dinamika. Sing sukses. Tapi lamun datang waktu azan, berhenti semuanya, kita menghadap kepada Allah. Milari rizki, tapi poho kadang kanu mere rizki. Sakola budak hayang ilmu, tapi istirahat salat lohor na tinggalin poho kanu mere ilmu. Bisi teu barokah. Matak datang azan, hayya 'alas shalah. Allah tos manggil, semuanya kecil, hanya Allah yang maha besar. Bu, saya mau kasih perumpamaan Mang Cepot. Garas. Ayat teh jalmi dipanggil azan kalah beuki ngajauhan eta ayat teh tah. Ini apa namanya ini? HP. Saya ke Garut. Garutnya Garut Selatan Pak Haji. Garut Selatan mah sinyalnya gini ya. Begitu di tengah perjalanan, bebeb istri nelpon. Cuy. Cai. Si kopi kepada kudu. Istri nelpon tapi nggak masuk nih ke sini nih, padahal dari Bandungnya nelpon. Kan kalau WA kalau ada yang nelpon sekalipun tidak ada sinyal, nanti kalau ada sinyal ada panggilan tak terjawab. Begitu sampai di lokasi sinyal ada tuh, saya lihat oh ada panggilan tak terjawab.
Kenapa tadi begitu nelpon tidak masuk? Karena sinyalnya nggak ada. Boleh jadi towernya terlalu jauh. Dipanggil suara azan, hayya 'alas shalah, kenapa nggak nyaut tuh? Boleh jadi sinyal di hati kita sedang lemah. Towernya terlalu jauh. Kalau begitu, kalau pengen suara azan berkumandang kita langsung melaksanakan sholat, towernya harus dekat. Tower itu apa nih? Ini majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, orang-orang soleh ini tower yang akan bisa mengupgrade, membuat iman kita makin naik. Amin. Amin. Dipanggil azan, bukan tidak mendengar, mereka mendengar, tapi karena sinyalnya tidak ada, nggak manggil ke hati kita. Terdengar di telinga, tapi nggak masuk ke hati. Tak buta kedua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Iya, ayah kan nanan kiki. Macam mungkin bosan. Apa itu laguna? Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Waduh, silakan dulu, oi. Gusti akan Ieu bujur abdi nyingson. Ya, bujurna tuh balik deui. Walau palau bujur nyingson. Nah, bujur tuh balik deui. Dari balik deui tulungan bosan. Moal, keram bujurna keram. Moal tulungan. main tengah ganggu pausan antep we. Tulungan bosan. Bongan agak wae. Usar keur nyanyi Roma jual ting 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 ting. Moal tulungan. Waduh bosan. Antep ah. Iya abdi yang ngobrol bosan. Aiten karunya sok watirnya. Lah, lanjut dulu Kang. Bapak Ibu, kenapa orang dipanggil dengan panggilan kebaikan tidak nyaut? Boleh jadi sinyal di hatinya lemah. Makanya kenapa kita harus gaul dengan orang saleh, datang ke pengajian supaya iman kita makin tumbuh, nasihat bisa masuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini penting dalam kehidupan kita. Satu, ketika kita akan sholat, kita diajarkan untuk bersuci, bersih dari najis, bersih dari hadas. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan, sebelum Rasul di Isra Mi'raj kan, Rasul dibawa dulu malaikat Jibril, dibelah dadana, dioperasi, dibersihan, disiapkan pinuhan ku iman jeung hikmah. Nah kalau kita mau mi'raj dalam sholat, jadi operasi hati, orang mah diajarkan wudu. Diajarkan naon? Wudu. Ketika kita wudu, anak-anak sekalian, ketika kita wudu, bukan hanya anggota wudu yang kita basuh, tapi rasakanlah tiap tetesan air yang jatuh dari anggota wudu ini, maka semua dosa-dosa kita berguguran. Amin. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi. Siapa yang wudu dan wudunya bagus, maka tiap tetesan air wudu yang jatuh, dosa-dosanya berguguran. Kakemu ta aya nu kaluar teh kotoran tina mulut.
lain ukur kotoran tina mulut tapi dosa lisan ieu keluar nah cepot gibah ngomongkeun batur aya nu sok ngomongkeun batur aya maka tiung naon aya teh ngajina mah ngaji kan kerudung zoya keur ngaji teh mau kena gelombang cinta baju elzata gelang sagede pelek beca ngan eta keur ngaji tatangga make gelang diomongkeun eta emas apa lain eta Bapak dan Ibu, gibah ngomongin orang itu bahaya. Sebab gibah itu lebih besar dosanya jadi zina. Bukan berarti zina ringan. Orang zina taubat pada Allah, dihampura langsung ke Allah. Tapi orang gibah aya kakaitan jeung sesama manusia. Keur wudu dosa-dosana dipurulukeun. Amin. Ketika kita basuh wajah, dosa mata purulukeun. Ketika basuh tangan, Mas Siapot, dosa tangan. Ayo jatuhkan tuh dengan tetesan air wudu. Pada pemuda di sini ada yang belum nikah ada. Kalau pemuda-pemudi berduaan bukan muhrim pegangan tangan kata agama halal apa haram? Gak boleh berdua-duaan sebab yang ketiganya komo berpelukan, komo pegangan tangan sebab can waktuna atuh da usad bogoh kumaha bogoh puasa we heula tahan heula engke ge aya waktuna tapi aya nu sok nyolong-nyolong waktu eueuh batur cekel leungeunna kade ta dosa wudu dosana gugur ngantong balik ka deui atuh nya kelanana. Jangan pegang dulu belum saatnya, jangan cium dulu belum waktunya, karena baru saja kita berkenalan. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Apabila kau jatuh cinta, datangi orang tuanya. Tapi kalau mau main-main, silahkan cari yang lain. Haji Epen ala-ala Haji Epen, Haji Epen ala-ala Haji Epen, apa Haji Epen? Nah, tina ajojing jadi ka Haji Epen? Tuh sugan we nyawer ka dieu. Biar bisa wer. Bagur Haji Epen mah bagur pisan. Percantan Nya. Nah, ka Haji Epen kenal? Haji Epen kenal Pausan mun nyawer teh murudul we Haji Epen. Aduh. Luar biasa Haji Epen mah. Hapunten Pak Haji ya. Aduh, abdi mah teu hapunten teh can ka dieu mah Pak Haji. Keur ngobrol heula Pak Haji Epen aja. Sekarang ngobrol jeung saha? Nya sareng Bapak Haji Regar teh Pausan. Oh, jeung keur kasih dikit ngobrol naon? Oh, cenah saur Bapak Haji Epen teh bere we si Cepot mah genep ratus itu. Tinggalnya Abong cepot hayang beri sawer. geus ngicipan Pak Haji Epen itu tinggal di dewe. Ayo Pak Haji. Mau ke sini Pak Haji. Sini. Hadiah dia. Hadiah. Pak Haji Epen ala-ala Pak Haji Epen, Pak Haji Epen ala-ala Pak Haji Epen, Bapak Haji Epen anu bager di sorangan Bapak Haji Regar, Pak Haji Regar ala-ala Pak Haji Regar, Pak Haji Regar ala-ala Pak Haji Regar, Bapak Haji Regar anu mana Bapak Haji Regar eka ka dieu heula.
Babinsa. Babinsa ala babinsa. Babinsa. Kang Rohmat geus ka dieu Kang tingali Kang Kang. Rohmat nuju ka dieu heula. Kang Rohmat anu bager Kang Rohmat. Kang Rohmat anu mana Kang Rohmat. Kang Rohmat. Kokodokna jero. Kang Rohmat tinggal ka dieu heula. Kang Rohmat anu bager Kang Rohmat anu sayang. Masih muda Kang. Kang Rohmat anu bager Kang Rohmat atur Salim lah, salim. Terima Dari kasih. panitia ya Kang Rohmat ya, alhamdulillah. Panitia Akang Rohmat, alhamdulillah. Kasep juga gagahnya. Wah, percaya. Luar biasa Kang Rohmat. Nya bagus. Nya kompak pisan. Nya Panitia. kantun Bapak Haji Even tacan ka dieu nya. Kudu nyadak heula kitu ka bumi. Banyak bener. Iya. Nya Kang, mohon. Ayo Pak Haji Pente kenal di mana Kak Pak Haji? Sareng Pak Haji Even, Hmm. pan harita teh naik haji teh eudeuh bareng jeung abdi harita teh. Orek bareng Kak Haji teh. Mohon taroskeun teh percanten mah. Geuning iman teh jadi haji cepot. Pan harita teh aya kasalahan Pak Ustad. Ari Pak Haji Evan mah meuli tiket teh ka Mekah ka Arab, ari abdi mah kalah meuli tiket Persib. Ari Pak Haji Evan mah tawaf ngulilingan Ka'bah, ari abdi mah kalah ngulilingan stadion. Ari Pak Haji Evan mah jadi haji mabrur, ari abdi mah jadi bobotoh kabur. Kang Rohmat, makasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bos Sapatu, aya Bos Sapatu. Ah, syukur akan di Bos Sapatu, aya nya bosnya. Kita syukur teh. Tuh. Nya sudah mal hunkul di sepatu. Nya cing sebasa wae nu kapayun katanya bosnya. perkenalan sebenarnya. Kenalan hoyong terang, saurna mah bade dibekalan sapatu cina boda. Hiji Oke, ewa. Anu masalahna sabelah. lamun cepot di pakaian sepatu, eta makena di mana? Nomorna Heeh. abdi mah sabeula sisirangan boda. Nah, sebelah-sebelah. Nya nu hiji 35, anu hiji sapatuna bolong abdi mah boda. Lanjut dulu Kang ah, lanjut dulu. Bapak Ibu boleh lanjut ya? Boleh lanjut ya? Tidak boleh boda. Nah, tidak boleh. Eta saweran tadi geun heula ulah disakuan atuh. Bisa keluar usaha kan? Tadi kenal apa ya? Iya. Nya ya kadi eta meni seueur gitu. Lain akang teh begitu di pasien ku Kang Rohmat, jual cepeki aya duit itu da di dieu. Kumaha mun hibar ka handap? Allah angin. Teu hujan. Allah bro. Ustad mah karunya diamankeun gitu. Sidik di dinya mah teu aman. Baik Bapak dan Ibu. Tidak baik Bapak Ibu, kita tidak baik Bapak Ibu. Ieu ceramahna urang teraskeun heula. Eta duit teh ngaganjelkan hate. Astagfirullah. Masya Allah. Allah. Kang, Pak Ustad, pan urang teh sagrup. betul. Yang namanya satu grup kita bersatu. Yang namanya bersatu nih uang dari panitia mau di akang mau di ustad sarua wae pan balik mah dihijikeun. Panu kamari oge lapur. Amur beasna dipanggilingan. Tadi kan Baik Bapak dan Ibu. Iya. sok Pak Ustad mah ke di Bapak Haji Epen aya ka dikeun heula eta mah sok ka dikeun. Kumaha Jang? Pasikeun Jang? Masih kerep Ustaz. Sok neuteuling ieu mah. Sakedap, tapi saya teh can dipasikeun Kang Rohmat, Ustad rek sulap pula. Ya, Barudak ulah nu ngiceup. ulah nu ngiceup. Ieu duit asup kana pesak Ustad jadi naon coba? Jadi poho. Iya. Eta mah nu kamari ini mah beda.
Meja-meja. Berubah ini berubah. Berubah. Jampean gua Kang. Bim salah bim jadi apa? Pro pro pro. Bim salah bim jadi apa? Pro pro pro. Bim salah bim jadi apa? Pro pro pro. Jadi Bim rokok. salah. Hebat. Wah. Hebat Pak Ustadz, bener sulapna bisaan. Lain hebat rugi belakuk ah. Rugi naon akang eta? Ini rugi aja. Sulap eta ngaranna. Itu mah 500.000. Anu bijil. Itu 30.000. Yang pastikan aja nggak? Sok seribu ya mah. Iya tuh. Nah, nuhun. Tuh, opat tuh. Ya. Tidur deh. Mentilu itu lagi yang ditambahan deh. Hiji deh. Natos. Doakan atau doakan ayah doana teh. Aya khusus doana ieu mah Pak Ustad. Kumaha doana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Bismillah. Biqudratillah. Alhamdulillah. Bi'aunillah. Alhamdulillah. Tambahilah. Alhamdulillah. Syaparahawe atulah. Buru-buru atulah. Pak Haji Epen mah kali gitulah. Alah, bener dia. Baik. Orang teraskeun ya. Oh iya sih teraskeun. Masih siap ngawasna? Siap. Oke. Sampai mana tadi? Pak Haji Epen. Meme sholat wudu heula. Wudu heula. Artinya orang itu mau sholat itu bersih dulu tuh. Bukan hanya lahiriah yang dibersihkan, tapi ketika wudu rasakan tiap tetesan air yang jatuh. Dosa-dosa orang murulu. Ku basuh mukaku, ku sucikan wajah dan pikiranku. Ya. Kudu ditembak. Aduh. Ku basuh tanganku, ku sucikan perbuatanku. Amin. Kita punya dosa tangan, kita punya dosa mata, kita punya dosa dalam pikiran ini. Tiap tetesan air yang jatuh, rasakanlah oleh kita dosa-dosa kita berjatuhan dengan tetesan air wudhu itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan hanya lahir yang dibersihkan, batin, kolbu juga dibersihkan. Kenapa? Ini inti manusia itu ada di sini kan, benar nggak? Bu, manusia itu intinya ada di kolbu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bersihkan tuh hati kita juga. Bersih lahir penting, tapi bersih batin, bersih hati jauh lebih penting. Yang jadikan orang itu punya penyakit bukan hanya ada penyakit, tapi karena kolbunya yang tidak bersih. Boleh jadi ada iri, ada dengki, ada ria, ada sum'ah, ada tidak ridho, manjabat. Itu yang menjadi sebab penyakit. Kumaha iri dengki teh? Teu ningali batur maju kala gering. Tatangga meuli Pajero, ieu meuli Panadol. Tatangga meuli Nmax jedud, ieu meuli Paramek. Tatangga meuli kulkas jeung motor teh kalah panas tiris, dibawa ke rumah sakit, dirongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor eta. Jangan iri dengki. Jangan ingin jadi orang lain. Jangan pernah iri dengki. Jangan ingin jadi orang lain. Ulah panasan ku barang batur. Daras. Cikini kegondang dia. Asik. Orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampe ke Jatiluhur, hirup capek dibanding-banding jeung batur. Cianjur ke kampung Saat, banyakin syukur daripada menghujat. Ciranjang sampai Magelang, hati tenang mon pamajikan taranjang. Jadi Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin hidup orang. Hati tenang lamun tara pernah nguruskeun hirup batur. Bersyukurlah apa yang ada. Mudah-mudahan hati bersih. Jaga apa tuh? Hati. Sim kuring emot aya hiji nasehat
tapi dalam bentuk lagu dari Aagim. Perda kenal tuh ke Aagim ya budak aina ya. Aagim teh mubaligh dai penceramah kiai dari Bandung. Dari Geger Kalong, sorbana ka dieu. Ai Ustad Ramdama kan sorbana kieu. Lamun ka dieu, ieu Ustad Maulana di TV. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Orang kasihku abi Pak Ustad. Ustad Maulana bukan gitu muter. Penggerewas. Jamaah. Jamaah. Bisi muter deui. Kalau masang kuda-kuda jangan. Lamun sorbana ka tukang, ieu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ teu alaman di kubudak kainanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Masih banyak janda-janda muda yang harus kita kawini, betul? Janda muda itu harus Yang janda muda wah ieu mah nah janda muda tuh janda kolot. soalnya janda kolot mah hoream ngurusnya. MZ. Nah kalau Aagim dengan lagu judulnya Jaga Hati, sorbana dikadiekeun diimamahkeun. Ceramahna santai tapi nancep kana hate da kajianna manajemen kolbu. Kumaha Agim mah kieu. Kayak nungguannya. Ngareng hapeula capek. Mas hijau. Semoga Allah yang Maha Menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Jaga hati, jangan dikotori, karena tenang atau tidaknya orang tergantung dari hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kebayang. Kami hanya hayangan dosan sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ai gogok cumung. main lagu Jaga Hati jadi gok cumumu. Apa teh ka Agim? Iya lagu teh terusan teh kan. Kumaha? Bila hati kian lapang, rumah sempit terasa tenang. Walaupun rumahnya sempit tapi hatinya lapang, tenang weh. Nabi rumahnya sederhana tapi hatinya lapang. Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya sederhana tapi hatinya lapang, tenang hidup. Namun bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Meser daging di Batawi dijual ka Singaparna. Judang jeding ka salaki hayangeun si calana. Naon teh si calana? Duit tiut bodas. Oh artos. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Aya listrik di masjid, jangan kamana-mana. Aya istri jangkung ali, tajak jebrak sukuna. Oh kasawah jeung ka kebon wae. Wanita karir. Jagalah hati, jangan kau
kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepet di picenan, hari hulut di tiungan, hari bujur di bikenan. Emang ayah nu hulu di tiungan bujur di bikenan? Huluna dibikeun di tiungan, bujurna di bikenan aya. Hulu di bikenan. Anu eta Hulu di tiung, bujur di riung aya nu kitu eta. Lomati gua party coy. Sampai bawah, sampai bawah. Hayang nyengsol deui eta bujur. Baik, teruskan. Boleh lanjut adik-adik, boleh? Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai bawah. Jaga hati, bersihkan hati. Makanya sholat itu, apa katanya? Dalam sholat itu ada rukun. Rukun itu sesuatu yang gak boleh ditinggalkan, harus ada. Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada qalbiyah. Fi'liyah dalam sholat ada gerakan. Allahu Akbar, berdiri. Allahu Akbar, namanya apa? Ruku. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Ada sujud. Tuh gerakan-gerakan itu nggak boleh ditinggalkan, namanya rukun fi'liyah. Tapi dalam sholat juga ada qauliyah, ucapan, bacaan. Contoh yang nggak boleh ditinggalkan termasuk rukun qauliyah, bacaan al-Fatihah. Makanya anak-anak kalau ngaji Quran, yuk kita bereskan dulu bacaan Fatihahnya. Tapi di luar qauliyah dan fi'liyah, dalam sholat hati kita pun harus hadir. Kalau istilah Imam Ghazali, hudurul qalbi, ketika sholat hatinya jangan kemana-mana, hadirlah. Cara hadir bagaimana? Di antara usahanya adalah at-tafahum, fahami yang dibaca. Sudah puluhan tahun kita sholat, sudahkah kita paham dengan apa yang kita baca? Mau sampai kapan kita sholat tapi tak pernah paham dengan apa yang kita baca? Belajar sedikit demi sedikit, kita pahami makna dari bacaan sholat. Tiap kita berdoa dalam bacaan sholat, itu munajat kita, kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa permintaan di sana? Dihitung tuh bieta. 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa indah majabat. Laras. Kita sujud Allahu Akbar. Ini kepala ini sangat terhormat. Ketika kita sholat, simpan di bawah. Tempat keluar kotoran, bujur naik ke luhur. Kita rendahkan serendah-rendahnya diri di hadapan Allah sambil bilang subhana rabbiyal a'la. Selesai sujud, kita duduk berdoa 8 permintaan. Selesai itu sujud lagi, ada 8 permintaan di antara 2 sujud. 8 permintaan itu diawali dari Rabbighfirli, minta ampunan. Diakhiri dengan wa'fu anni, minta ampunan. Ini doa indah. Awal minta ampunan, akhir minta ampunan, tengah-tengah minta sehat, tengah-tengah minta derajat, tengah-tengah minta kebutuhan, tengah-tengah minta rizki. Fahami apa yang dibaca, ulah nepi ka Allahu Akbar, burai segala katingali. Ibu-ibu meme salat leungit duit keur salat kapanggih aya nu kitu aya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari duit tuhureun TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibawa kitu ku salaki. Allahu Akbar. Ku barudak kitu pake meuli cilok. Eta salila salatnya yang nganaon tah? Kapanggihna teh Kang pas tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Opan diinjem ku mang solihir. Aya nu keur salat manawan kitu aya tah. Yuk usahakan keur salat hatena hadir. Da teu lami atuh, sabar menit orang salat. Sakali salat 5 menit, 5 kali waktu salat 25 menit, setengah jam. Maknya urang rek malaweung wae, hadirkan hati kita. Salat
Bukan hanya membersihkan hati kita, bersihkan lahir kita, tapi sholat juga jadi benteng bagi anak-anak kita dari perbuatan keji dan munkar. Godaan ke anak-anak muda ayeuna seueur apa henteu? Bo, pengawasan mata kita terbatas. Boleh jadi di rumah anak nurut, tapi di luar rumah kita tidak tahu. Jangankan di luar rumah, kita di dalam rumah, anak sedang di kamar pegang HP, kita nggak tahu apa yang mereka sedang cari di handphone ini. Kita minta penjagaan sama Allah. Ya Allah, kau sebaik-baik penjagaan, ajarkan anak-anak kita istiqomah dalam sholat. Kenapa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku, hari ini banyak godaan bagi kalian. Food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, finansial. Ini jadi godaan sekaligus tantangan bagi kita. Food and drink, massive love, for Akang paham tuh, itu paham tuh, itu paham tuh. Kita biar paham tuh. Paham Pak Ustad. Food and drink, fashion, bisa bahasa Inggris sih? Bisa abdi mah bahasa Inggris. Aslina. Bahasa non we oge jangan ditanya abdi mah. Bahasa Cina. Jangan ditanya. Bahasa Jerman. Jerman. Jangan ditanya. Bisa. Teu bisa. Bukan teh sombong, jangan ditanya. Siapa yang dites bahasa Inggris sama Pak Ustad? Bahasa Inggris kan? Ya. Pemuda-pemudi. Ladies and gentlemen, anu geulis ngalek-lek permen. Tahu kita bahan itu. Selamat malam, Good night, selamat pagi, good morning, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. kujubar. Rebek. Asal aya good jadi. Selamat ngopi, Selamat kopi. good day. Sekali dia. Ya. Bahasa Inggrisnya jalan, Walk, berjalan. berwalk, San jalan, canda walk, jalan rusuh. walk wekok, walk wekok. Iya bahasa Inggris wak wekok. Bari dites nusanesna Bos Dek. Sakit heula we. Mana? Akang ya. Food and drink. TKD godaan ke barudak. Food and drink, makanan minuman loba diracunan. Fashion, pakaian di taranjangan, nu luhur di handapan, nu handap di hulun ai tengah di bolongan. Naon food and drink teh? Makanan minuman diracunan, minuman keras. Astagfirullahaladzim. Apa minuman keras? Apa? Naon? Es batu. Adalah taroskeun tah ka Bapak Kamtibmas. naon? Minuman kerasnya loba jenis, Loba jenis. lain es batu. Sontona naon sontona? AO, vodka, Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blunt, topi miring, topi dedek, ciu, amel, arak betot, kecupu. Woi, Ustaz lebih kapal gitunya. Kunaon coba Ustaz apal? Sabab jualan Ustaz nanti. Buka kios. Hanya Ustaz jualan. Ustaz apal lain jualan. Bandar berarti. Kunaon Ustaz apal supaya bisa ngajauhan. Moal bisa ngajauhan lamun teu apal ieu piharameun. Apal kanu munkar lain keur berbuat munkar supaya bisa ngajauhan tab'idul munkar. Kenapa minuman keras gak boleh diminum, gak boleh dikonsumsi? Ngaruksakana akal. Anak-anakku, manusia dimuliakan karena punya akal. Kalau manusia tak punya akal, kita kalah dengan binatang. Manusia lari, kuda lari, mana nu menang? Manusia apa kuda? Kuda. Kuda nu menang, lamun balap lompat yang kuda. Tapi karena manusia punya akal, manusia ciptakan mobil. Mobil lompat, kuda lompat. Hasil akal manusia aya mobil, kuda mata tetapnya kuda lompat nage kusuku sorangan. Kuda dilompatkan jeung mobil, mana nu menang? Kuda apa mobil? Mobil pan. Kuda anger Pak Ustaz. Nah kuda Pan kudana naik mobil sarua. bungele. Manusia karena punya akal diangkat derajatnya, dia punya peradaban. Maka kalau dia minum minuman keras, akalnya rusak, dia bisa lebih rendah daripada binatang. Mengapa minuman itu haram? Salah yang. Lain salah yang jawab gua akang. Kumaha jawabna? Mengapa minuman itu haram? Kamu nanya.
Bertanya. Karena merusak pikiran. So. Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram. Karena merusak pikiran. Geserap. Nu merusak pikiran mah minuman keras. Minuman keras. Berzina mah lain merusak pikiran. Oh, merusak celana berarti. Yang merusak naon itu. Kenapa zina dilarang? Karena itu cara binatang. Kenapa nggak boleh zina? Zina mah cara binatang. Manusia di mana suka bukan zina tapi nikah. Aya teu binatang sato anu nikah. Sugan aya di dia di Bogor domba neangan lebe. Atawa Lebe sapi. aya tadi. Apa? Atawa sapi nyawa tenda kawin. Nah, siap ya. Musik. Musik. Siap ya, Siap ah. Mengapa minuman itu haram? Ya jawab Kak. Karena merusak pikiran. Merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Semuanya. Mengapa semua yang itu diharapkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Natong dirarasa. Nya contohan anu benerna kumaha Pak Ustaz. Contona teh kieu. Kumaha ya contohna? So gitu ta. Seberapa kali ahana itu? Lain hitung biar nyatu. Ieu ngagawekeun ngabatur. Salapan kali. Oh, 8 harokat ya. Oke, Akang geus salapan kali Iya. Ustadna terusnya Nyandung. nyanyi deui. Soalnya gede. Oh, salapan kali. Ang. Hitung bisi salah deui hitung. Sumuhun ku abdi gitu. Nya sok hitung. Ang. Mak nya ngitung make peureup. Ngitung make jempol curug. Sok. Pan abdi maki Pak Ustaz itu Eta leungeunna buka. Sok. Lucu bisa Pak Ustaz. Terus dituna meureun wae abdi mah. Terus di pengrajinna. Cepot bisa kieu teh. Cu bisa. Lamun cepot teu bisa kieu, Nya, ai ombeh kumaha di WC. Abdi mantara modal, Pak Ustaz. Kiraku kayu modal. Ya tinggal ya. Manusia itu bisa berkarya salah satunya karena punya tangan dan Betul. jari juga. Iya. Tukang keyboard main keyboard, jari na main. Tukang gendang main gendang, muka yeuna leungeunna teu meureub wae. Pak Ustaz, kumaha Pak Ustaz? Nyekel mic? Pak Ustaz bisa tuh siga abdi ya muter kieu sirahna gitu tah. Gedangeun abdi mah lamun aya nu ngagarawan di tukang teh, Mang Cepot. Woi. non bos. Aya di bejaan teh sok malik-malikan sih. Surabaya kita dibalikeun mah tutung sabeula Pak Ustaz. Teu bisa abdi mah geus di baheulana meureub wae Pak Ustaz. Iya. Teu bisa muka rajin, bisa muka oge kudu disawer heula ku Bapak Haji Epen. Ingatan kene. Ku usah langsung ah, ku usah langsung ah. Sok Pak Ustaz, sok. Itulah perangkat setan umpannya, ia mah bermacam-macam.
rusak pikiran. Bapak Haji Rega. Apa emang apa berzinah juga haram? Kenapa zina haram? Karena itu cara binatang. Bos apa tuh? Apa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkat setan umpannya. Bingung teuing. Kacau sudah lama. Joget teh dikieu-kieukeun wae. Rusuh, bos. Emangnya joget dikitu-kitu. Abina-bina teu meunang ah. Ge mah teu meunang dikitu-kitu jogetna. So, kumaha lamun dewe kereuneuh, so. Abina teu. Oh, atuh lalaki. Coba abdi teh cari KB gitu. Dewala ti mana wae karek gejol. Dewala di mana wae dewala. Salimula tuh ka Pausad datang-datang jual joget. Salim. Batur nyusul make Avanza. Alhamdulillah. Haridang. Mending geuleuh Pada resieuh euy. masuk itu ka adik teh Jamau nggak suka gelai. Nah, kabina-bina teuing Di mana wae. Batur teh ya nu ngaranna jelema sok rajin salatna awal waktu tepat Semua. waktu salat ge ngajarkeun urang kadisiplinan waktu. sanes teh hoyong tepat waktu Pak Ustad dek gelut jeung tukang ojek dihareup abdi teh bieu. Akang diharap rek gelut jeung tukang ojek Mohon pan abdi mah naik umum Pak Ustad kana beus ka dieuna. karena bos kadieuna ngojek. Kadina ojek. Perjanjian naik ojek teh tadi teh 50.000. Geus dugi dipayun dirinya ku abdi dibayar 25.000 jual molotot eta tukang ojek ka abdi Pak Ustad. Abina-bina Wajar. Tuh, teu wajar cak abdi. Akang tadi janji rek mayar sabaraha ka tukang ojek. 50.000, Diharap dibayar 25.000 ngamak tukang ojekna ngamak molotot ka abdi. wajar. Tuh, Kunaon ngan mayar satengahna? bongan manehna oge milu numpak Pak Ustad so. Jadi setengah sewang jeung abdi gitu atuh Pak Ustad. Tukang ojek nama teu kudu ngilu mayar. Namun misalnya yang 50.000 motorna dibawa ku abdi. Tukang ojekna Lompat tukang abdi. eta mah lain ngojek atuh nyiksa batur. Beli matos dugi Pak Ustad. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu. Sama. Jadi sholat itu bukan hanya Astagfirullahaladzim. Pak Ustad, sugan tewah gawir. Lain ditinggalianan leumpang teh. Mending ngadoro-dor kana hate. apaanan panggung teh luhur eta jangan Panggung cik teh ditinggalian. Manera wasana gawir. Mana si dawala deui? Ai sorana urupana. Iya dihandap kan. Kajejek ku akang kajejek. Oh. Kabina-bina teuing, meni bau sungut, meni kabina-bina teuing. Puas. Rasakan pembalasanku. Ulah gitu. Tulunganna. Wah, antep Pak Ustad ah. Kene da ngalonying wae si dawala mah Pak Ustad. Pak Ustad, Turunya aja. tolongan. Alhamdulillah. Ampun teuing. Kudu ka dieu heula sakedap Pak Ustad. Ka mana deui? Nyangan heula bengkel sakedap Pak Ustad. Alah. Sok ka dia. La ilaha illallah. Jadi anak-anakku sekalian, generasi muda, mudah-mudahan kita jadi ahli yang mendirikan sholat. Kenapa? Di samping sholat diajarkan
pada kita sholat mengajarkan tentang pentingnya kebersihan lahir batin. Sholat tempat yang paling dekat seseorang bermunajat kepada Allah. Salat pun bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan masih banyak manfaat-manfaat atau pentingnya sholat dalam kehidupan kita dari kepentingan-kepentingan yang lainnya. Bapak Ibu, sadajan sim kuring neraskeun kita aya dalang di handap teh. Upami ngobrol langsung sareng aa dalang na bios teh. Jadi mau ajeng sepot di situ gudrak deui. Bios dalangna diteken Pak Haji apunten ya. Bade ngobrol langsung sareng aa dalangna we pada KM. Keprok heula tukang aa dalang. Adina serap tadi. Kenalan dulu dong sama orang sini. Sok dalang naik lah. Nah, dalang naik ibu-ibu ngajarowak ganteng. Kasep. Ustad geus rek hampir 2 jam ceramah nu nyebut kasep. Adalang Semohon. Sebelum kita melanjutkan dan menyimpulkan ceramah, Ya. kalau Ustadz kan tadi dipanggil Ustadz Ramdan Juniarsah, nama saya Ramdan Juniarsah, grupnya Dawai, Dakwah dan Wayang. Adalang kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Tapi sebelum mengenalkan dalang, Ya. ini anak-anakku yang merah ini namanya siapa, kenal nggak? Cepot. Cepot ini kalau tidak digerakkan oleh dalang bisa gerak sendiri nggak? Enggak. Jadi yang menggerakkan cepot siapa? Dalang. Cepot ini kalau tidak disuarakan oleh dalang aya soraan moal. Nu ngomong teh saha berarti? Anu tadi mintaan sawer saha? Jadi Pak Haji bade ngenalkeun ieu mah nu nyuhunkeun sawer teh lain cepot. Arahmat dalang ieu. Bisi uwe uwe. Lang. Bisi uwe rek dipegat nu make baju beureum gitu. Pami dalang di piwarang kusaha Ibu Ustad. Saha di orang ke Ustad? Pan Ustad di mobil nyarios ke abdi. Engke perintahan saweran cing loba. Lain yang di dia, yang isukan di Subang eta mah. Nama adalah siapa, kenalan dong, namanya siapa? Nepangkeun nami sim kuring ngaran anu ti indung atau ti bapak ieu teh Pak Ustad. Aya 2 soal. Oh ngaran buka 2. Boga 2. Ti indung yang di bapak, Semohon. ti 2 nana, Ti 2 nana. ti indung heula. Ti indung heula. Indung asli indung tere Pak Ustad. Oh aya indung asli, aya indung tere. Aya indung tere. Ti 2 nana. Ti 2 nana. Lamun ti indung tere saha? Indung terena di Bandung di Bogor Pak Ustad. Anu mana? Di Bogor aya indung tere. Aya. Di Bandung aya. Aya. Di Purwakarta aya kamari. Aya di Purwakarta oge. Berarti bapak teh nguruling kawin wae. Lain kawin wae Pak Ustad. Jadi Bapak abdi teh Ibu nguningakeun lebe atanapi KUA tukang ngawinkeun kan kusabab calon lalakina tara datang Pak Ustad. Jadi diganti wae ku Bapak abdi. Sanes sakasalahan Bapak abdi eta mah. Abdi ge ngamaklum eta. Jadi joki pernikahan. Aduh. Adalang namanya siapa? Kenalan dulu. Oh, nama saya Syahrul Ramadan. Namina adalah Syahrul Ramadan. Laras. Yuswa sabar tahun? Yuswa 25 tahun. 25. Kenapa Ustadz bisa kenal dengan A Dalang ini? Kami bertemu di sekolah Bapak Ibu. Saya ngajar di sekolah kesenian, ngajar pendidikan agama Islam. Ini Adalang ini masuk di sekolah, kebetulan ngambil jurusan Padalangan. Nih kalau tukang gendang masuk jurusan Karawitan. Nih tukang keyboard masuk jurusan Matematika Science di UIN Bandung. Ini anak saintek tapi bisa main keyboard itu. Nih kalau ini Dalang ini memang dalang, tapi ketika saya ngajar di kelas dalang, jumlah siswanya satu kelas cuma 4 orang. Kalau kita kan kalau di kelas itu teman-teman rata-rata anak-anak kalau di kelas satu kelas itu 30 orang. Nih kalau dalang di Padalangan satu kelas cuma 4 orang, artinya calon dalang sekarang sudah mulai susah. Makanya Adalang Rama ini termasuk makhluk langka. Adalang Rama terus nikah dah kan?
Teu acan Pak Ustad, acan nikah. Masih jomblo. Semohon. Baru keluar kuliah 2 tahun yang lalu ya. Tapi teu nanaon jomblo oge Pak Ustad, abdi mah pri jomblo. Oh jadi jomblo pri bebas gitu ya. Lain pri bebas, prihatin Pak Ustad. Tapi ngarana teh GGM berarti. Naon GGM? Ganteng-ganteng mubazir. Wow. Teu laku nu. Sanes teu laku. Gua bartos ka Pak Haji. Pak kasihan Pak. Kita jodoh, kita jodoh. Betul betul. Ya. Aya Jan calon ayeuna. Jadi abdi teh surat salidnya Pak Ustad biasanya. Abdi teh kantos aya calon teh babara hiji Pak Ustad ngan abdi teh gagal wae harita teh. Gagal kunaon? Nuka hiji? Nuka hiji gagal teh gara-gara beda keyakinan abdi teh. Oh, nuka hiji beda keyakinan, beda agama. Lain beda agama, beda keyakinan. Jadi abdi yakin ka manehna, manehna mah teu yakin ka abdi teh Pak Ustad. Jadi beda keyakinan. Eta mah teu bogoh, beda keyakinan. Nuka dua? Nuka dua abdi Jeung sa nuka dua? Eti, nuka dua. Oh, nuka dua pernah deket jeung Eti. Mohon. Teu jadi. Teu jadi. Kunaon? Gara-gara henteu direstuan eta mah Pak Ustad abdi. Adalang bogoh ka Eti, tapi teu jadi nikah karena tidak direstui, teu direstuan ku kolotna gitu. Lain ku kolotna, ku salakina Pak Ustad. Berarti Eti teh pamajikan batur. Entah mulai notos gaduh suami atuh. Nu aya can gaduh suami ge seueur di dieu. Seueur nya Pak Ustad. Pami anu anyar mah salarasna tos aya abdi. Oh ya calon. Mohon alhamdulillah Pak Ustad. Alhamdulillah. Abdi gaduh ka bogoh anyar moal eleh ku nutipayun. Nutipayun jangkung ageun nu ayeuna rada pendek eueuh nu balik. Teu sangka geuning saruana dasar 11 12 dina foto geulis pisan asli nama jarawatan loba editan Kabogoh ayeuna mah geulis teh diedit. diedit nu ayeuna mah. Oh dina HP-na mah geulis. Dina foto profil mah geulis pisan siga Sri Depi. Oh dina foto HP Sri Depi. Pas pangi siga serigala Pak Ustad. Aduh, dadah. Adalah mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang salehah ya. Amin. Kunaon Ustad naikkeun dalang, sanes keur bade ngenalkeun. Sim kuring hoyong ngenalkeun ieu budaya wayang golek ka barudak Bapak Ibu. Beres. Jadi dakwah ini punya visi misi nanjirkeun agama ngamumule budaya. Nanjirkeun agama, mudah-mudahan isi ceramahnya mau 1 kalimat, mau 2 kalimat ada yang manfaat. Dari pangawasan nu ngahancam sareng pangarsa sareng guru-guru urang di dieu. Sing sehat guru-guru urang nu ngawur di dieu. Ta ayeuna ngamumule budaya urang kenalkeun wayang golek. Ieu nu beureum namina saha? Si Cepot teh ieu karakter lamun di masyarakat mah saha ieu kan? Cepot teh anu sok nyieun seuri batur. Oh karakterna teh humoris. Humoris. Ai Cepot ngomongna kumaha eta? Cepot mah teknikna teh rada diheum-heum atanapi dibaheum lamun di Sunda mah. Alhamdulillah Jan. Bulan Kang. Bagja pisan jasa silaturahmi ka dieu nya. Hadir deui Kang nya. Kabogor. Kabogor. Alhamdulillah. Cepot suarana kitu. Cepot. Beda jeung Adina tadi nu coplok sirahna. Ka bengkelna si Dawala. Wah hese eta mah jang euy. Nah, ieu Dawala. Dawala karakternya mirip-mirip dengan Cepot, tapi suaranya beda. Dawala kumaha eta? Aya Kang Udel. Geuning aya Kang Ocon. Aya palih dieu. Alhamdulillah tos di bengkel nembe teh Kang Ocon. Nya Bagja nya tiasa silaturahmi ka dieu. Bagja Kang. Bapak Haji Epen tos ka dieu Kang Ocon. Tas pendak tadi di bumi Kang. Eta Dawala. Sorana urang irung. Cepot jeung Dawala teh hiji bapak. Ngaranna Bapak Semar. Tah, Semar mana Semar? aya. Ucu. Ulang wa. Amuy, ujang. Saha eta? Eta mah pegang aya. Eta mah sanes Semar. Ieu mah sanes Semar saha atuh? Nu bieu mah ketua Bang Emok eta. Tah ieu Semar ieu.
Semar bapakna ayeuna nyebatkeun Semar teh samroh teh buah. Kalau Bapak Semar ngomong berbuah nasihat orang tua pada anaknya. Kumaha Semar kieu? Ucu kulan uang bingah amarwata syuta bingah naka giri-giri lir gunung tanpa tutugan syagara tanpa ambahannya ujang laras uang dina wengi ayeuna pagya pisandel ucu tiasa silaturahmi sareng masyarakat Sindang barangnya ujang laras kasinang mudah-mudahan masyarakat Sindang barang sing sehat lahir batinanya ujang Amin. guru-guru urang oge sing sararehatnya ucu Amin. kalayan murang kalih urang sing soleh tur solehahnya ujang amin Iya Semar. Anak-anak suaranya sama apa beda yang tiga ini? Jangankan dari suaranya Pak, dari ketawanya aja udah beda. Semar Serina kumaha tadi? Cepot? Dawala? Ini Seri ini mah. Hei, Seri wayang ya mah. Jadi dalang bukan hanya bisa membedakan suara, bisa garap wayang, bisa hafal cerita, menguasai bahasa. Serina wae ge kudu bisa gitu. Selain nu tilu ieu aya teu wayang golek nu mameh ngomong seuri heula. Seueur aya Satria, Rahwana, Dorna di antawisna teh. Dina wayang golek barudak aya tokoh ngaranna Dorna. Dorna teh guru Kurawa jeung Pandawa. Tapi ku sabab Dorna Dorota sok ngamadorotkeun kerjaan Dorna itu punya sifat mengadu domba, nyebarkeun fitnah, nyebarkeun hoak. Aya di masyarakat sok nyebarkeun fitnah hoak. Aya. Nyebarkeun berita bohong. Aya. Nu sok ngadu domba. Aya. Aya teh Dorna gitu. Kumaha Dorna mun seurina? Pami Dorna mah teknikna teh sora irung jeung sora perut. Kumaha tah? Aswata oge para Kurawa Citraksi Bomawi kata Wikata Jaya Wikata. Hayo minta kumpul kasya kabeh para Kurawa. ayo Kan rada eungap ieu mah Pak Ustaz sorana. Dorna. Eungap sabab Dorna mah make teknik sora perut. Lain Pak Ustaz, sabab ieu mah candahar abdi mah Pak Ustaz. Oh jujur nih. Eta Dorna. Dorna semua. Ai Gatot Kaca eta tipe sora naon Gatot Kaca? Gatot Kaca mah tipe sora Ponggawa disebut mah teh. Sora penggawa. Gede sorana. Kumaha sih? Tapi dia be atuh. Coba Gatot Kaca ngomong ke Semar Cepot jeung Dawala. Wa Semar Patranaya. Jisim abdi nun aya pikeun saeun naon juragan Anom. sebut Sumohon abdi dawala sumohon abdi ulan wayahna carincing pageuh kancing saringset pageuh iket sebut sumohon sae kade ulah poho pangbalikeun kaula ka warung rokok sampurna mil 5 bungkus nyawa teh ieu sebut beres siap. Lain siap-siap. Naon? Eta dina carita naon Gatot Kaca yang sampurna mil. Teu aya dina carita pami sampurna mil mah abdi pribadi. Dalang loba barudak ulah ngarokok wae. Nah ulah ngarokok wae. Tinggalina tulisan bungkus rokok, merokok membunuhmu. Nya kan membunuhmu lain membunuhku Ustaz. Jaga kesehatan, lamun dalang ngarokok teu sieun paeh. Henteu abdi mah teu sieun paeh, lamun paeh mah hurung gede korek aya Ustaz. Maksudna jaga kesehatan ngora keneh tong ngarokok wae. Tapi abdi sok ningal Pak Ustaz osok ngarokok eta. Kumaha pertanggungjawaban dari statement Pak Ustaz yang tadi teh sabli? Lamun ustad ngarokok, Ya. aya dalil. Naon dalilna? La jaroma wala goroma walakin masna wasulasa waruba. Rokok ustad mah la jaroma lain jarum coklat. Wala goroma lain gudang garam walakin masna wasulasa waruba tapi 2 3 4. Samsu. Kode. Lain kode. Taroskeun ka Pak Ustad nu sok ngarokok. Rokok Ji Samsu mah aya filosofi 2 3 4 Ji Samsu. Di luhurna teh aya bintang nu murilit jumlahna 8. 8 bintang gambaran wali songo, 8 wali nyebarkeun Islam di Pulau Jawa.
wali songo salapan wali dakwahna ngajak 2 3 4 2 salat subuh 3 maghrib 4 lohor asar jeung isya lamun hasil Isra Mi'raj 2 3 4 subuh maghrib lohor asar isya diadekeun ku orang sindang barang maka bakal jisamsu jiwa sampai surga. Istiqomah dina salat Luar biasa. hidup samsu Hidup Samuramil. aduh tapi hapunten Bapak Ibu sanaos ieu dalang tiasa sora Gatot Kaca sora Ponggawa Dorna tapi eta sora-sora teh sadidinten mah tara pernah diangge pernah teh jeung bapak jeung mamah di bumi make sora Gatot Kaca Teu bosan. Nya kabayang we di bumi lamun misalnya make suara Gatot Kaca atuh keung sigana Pak Ustad. Mama mentar rokok sampurna mil mama Moal atuh Ustad. tapi da ustad ge sami Sami Ustad. ustad di panggung mah jojorowokan da keur ceramah Laras. tapi ngobrol sareng pun bojo mah lemah lembut Laras. ustad ngaji Quran di panggung dikiroatkan Bismillahirrahmanirrahim nuju ngawas Quran hiasi dengan suaramu yang indah tapi sanajan ustad biasa kiroat pun bojo qori'ah anger ngobrol di imah mata ngahiung abong qori muka panto balik ka imah Kumaha? mama bapak hoyong ikhfa kolak kok kol-kolah pun bojo qori'ah di dapur ngajawab bapak fok lebok mun aya rumah tangga kitu candak ka rumah sakit jiwa abunan bilih aya sempal kabigoyon eta manghirup-hirup suasana inti dari pertemuan ini Bapak Ibu ini salat ini ibadah yang istimewa sampai Allah memanggil Nabi untuk mendapatkan perintah salat yang 5 waktu cuma sebelum kita umat Nabi Muhammad umat dulu pun pernah diperintahkan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebelum sholat kita wudhu, kita diajarkan tentang pentingnya kebersihan lahir. Bukan hanya lahir, yang lebih penting adalah kebersihan batin kalbu kita semuanya. Dengan berwudhu, tiap tetesan air yang jatuh, dosa-dosa orang muruluk. Gaduh dosa apa ente? Gaduh apa seur? Seur apa seur pisan? Mudah-mudahan ku pangawasan ieu dosa orang sing dihampura. Istighfar la yuk zasarengan. Astagfirullah. Mangga kangge petugas doa panginten. Pak Ustad mangarsa urang sasarengan. Astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Salawat sama-sama yuk. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa rasulillahi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'abbi kafi mazida. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahir wasikal adimi wa dimusultani. Amin. Allahumma dina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jamil hazad wa tutuni indaka ahla darajat wa tubaliguna biha sul goyatin min jami'il khairati fil hayati wa bada mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana
fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haturun ka pangarsa sakitu ti grup dawai ikan hiu makan gedang. Cakap. I love you masyarakat Sindang Barang. Allahumma biik ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah sadayana haturun makanya ngatur KMC. Hati-hati di jalan. Dadah. Dadah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saudaraku Bella